Biasanya mah kan orang Sunda mah emak teh ka indung. Urang mah ieu mah emak teh ka nini urang mah. Sarua urangnya kan ini emak. Oh sarua nyebut sarua eueuh deui sarua. Wah panggihnya di ditu keur podcast. Unggal asup ka bulan puasa teh sok inget kana jasana emak gitu. Anu ngajarkeun urang keur leutik supaya puasa teh nepikeun ka tamat. Guys, ieu teh pernah ingetin ka radio anjir urang hayang teh aing ingetkeun di radio tayang kitu aing teh. Anu berjasa ka hirup aing mah bunda sisar di radio. Radio mah atuh. Ilmu naloba ti radio mah. Oh, urang alhamdulillah bisa kikian teh tina radio. Terima kasih radio. Tempat-tempat anu enakeun mun ceuk barudak zaman baheula mah zaman abi Kozi cenah. Kozi Republik geuning aya band teh. Yang hitam gitu pokona mah. Ya, itulah bobogaan. Astagfirullahaladzim. Good sore. Selamat sonten. Wilujeng afternoon. Wilujeng sumbing di Capruk sudah podcast. Yang dinten ini live dari halaman Kopi Jaya. Alah, Sate Panur dan Kopi Jaya atuh. Siapa brand ambassador teh sing balik. Ai di luar teh kitu fokus bos. Dedeuleun kieu. Anjir. Naonnya rapat. Maraon lampu meja ucing. Parkiran menu. Ya teh poe ka sabaraha puasa teh? Poe ka salapan ayeuna teh. Daripada kamari urang ngomong opat. Cek maneh teh maneh mau puasana karek aing geus poe ka 10. Salapan saya tong dileuwihan. Urangnya bala Instagram berentos on, Pak. Oh, wilujeng sonten lah anu nuju live di Instagram Kopi Jaya. Tah anu dinten ayeuna panginten ngabuburit nanti teh ka mana? Teu ka mana? Kusabab memang cuacana oge rada-rada angkeub alem. Ayeuna si kamari mah hujan. Memendung-mendung nya kamari mah hujannya dinten kamari mah. Upami misalna ayeuna bade ngayakeun bukber atawa panapi bade amungan ka Sate Panur sareng Kopi Jaya tah ieu suasana terkini na teh. Tah kitu. Wong perdana bos. Masih tiasa reservasi. Perdana ieu urang di dieu langsung di pusat ieu pusat Opieun. Biasa nama kamari. Tadi can anu mere buku menu ka urang ieu bos. Atuh masih kene jam sabaraha ieu masih kene jam 5. Apa geus kieu teh ayeuna urang aloh malah kasungguh teh ayeuna mah tinggal bak. Ulah batal atuh mun kitu mah sia teh. Dar kita ngahakan mic deui atuh kreueuh deui teh. Lain ieu ngomong-ngomong biasa nama lamun non sebenarnya teh we teh lain balad capruk di dieu mah euy kawan jayanya di dieu mah balad capruk sareng kawan jaya balad jaya we tuh balad jaya urang hijikeun bal cap jay biasana bal cap jay biasana balad jayanya kan jam sakieu teh jam 5-an ieu teh ngabuburit nya tuh biasana mah soalnya biar nu di sawah gitu karek baralik nu di sawah karek baralik anu ngawa traktor ka urang TP balap cenah anjis traktor racing wuluku racing deh tamurnya jam sakieu mah kan jamna ngabuburit tah meureunana informasi oge ka balad capruk gitunya balad jaya balad capruk dan kawan jaya tah eta anu bade ngabuburit khususna mah wargi Garut gitu bilih amangan ka wilayah Garut kota alun-alun macet pinuh rada malipir penten ka dieu ke jalan Ibrahim Aji gitu aing corelat mulung tong sampah dibahas ku aing mah da cek injek urang teh fokus di dieu lobot di dieu biar hampir ngareporteran ngadulang layangan aing mah heuh lang layangan can beres ieu nya nu ieu loba keneh kite racing gitu ya ngadulang layangan balap bisa jual paper cut ini jauh pisan jual kana paper cut anu da aing ya ngomong bahasa Inggris. Naon bieu teh nepi ka mana? Pokona kitu. Kite Championship itu. Terus upami ke kawan jaya sareng oge balad capruk aya hoyong terang aya paket naon wae nu spesial di Ramadan ieu di Sate Panur sareng Kopi Jaya ke urang hadirkeun ka dieu Pak Hajina. Aya. Aing bakal kudu dibayar euy Pak Haji. Biasana ngabuburit di dieu. Biasana ngabuburit di dieu. Kan ieu teh nu hadirna teh antara Pak Haji atawa tangan kanana Pak Haji gitu. Bu Haji berarti. Hah? Bu Haji. Sanes. Oh, salah satu. Cenah.
Aduh, kumaha didinya harnya rentang mereka dia tinggali. Can can atuh keula. Aduh bakat ngasep heula. Bakatku iya kono ngarada ge tangan kanan atuh. Langsung kieu atuh bos. Bahaya mah tangan kiri. Pakai ome. Aduh, tapi orang ya jadi kagagas orang teh euy. Bahasa ieu nama jadi bulan puasa ningali sawan, mengenang layangan soalnya orang masa-masa leutik teh di tahun-tahun harita gitunya zaman orang pertama-tama siga tamat puasa aku kalau teh di bebenyokeun teh kulang layangan orang. Bener pisan. Maksudnya karena orang jeung maneh hirupna kan beda alamnya tapi sarua ieu sarua sa non sebenarnya saera sama satu masa gitu maksudnya teh muncul lagu mah demi masa demi masa eta jadi sarua gitu nu di alamanku maneh jeung urang teh hampir sarua lah nya malah sababaraha kali bareng di sahur mayurnya sahur mayur bos sahur nyam oh asal apa sahur mayur nyam tapi eta mah masa gede eta mah masa iya harus dikenang-kenang terus atuh eta mah geus move on ieu lah suasana teh jadi mun ngabuburit teh di buruhan teh lamun tamat cenah anjing dipangadamkeun lang-layang lain meuli baheula mah pangieun ku kalau teh ngajarkeun teh geuning da urang oge nyieun ya teh ditimang cenah kitu jam-jamna teh cek aing ge suruh loba kakak dusrek mulai jol ieu anu rek buka make beheung di dieu mah bakal kitu kia terus bakal kia aing ada akhir tah awak malika tukang nih ya nya ngabukeun layangan tah lamun ngomong-ngomong masa kecil masa kecilnya bari nunggu buka we gitu kurang ngobrol dirinya inget nu paling napel gitu dina ingetan masa-masa kecil ketika bulan puasa baheula naon wae eta urang mah ngabuburit teh ngapungkeun layangan alah eta kabayang soalnya tah mun maneh percaya hareupeun imah urang mah kieu pisan malah leuwih lega sawana lain urang mah jadi inget ke lah ngomongkeun ngapungkeun layangan karena nya ngomongkeun ngapungkeun layangan pasti kudu usum halodo nya sainget urang baheula basa urang keur leutik maneh pernah leutik geus bahasa eta ge basa urang keur leutik ti baheula bikin kayeuna bulan puasa teh teu weleh usum halodo baheula mah nya da lamun keur hujannya ngadadak saat hujan teh nya namun halodo mah baheula mah kan memang Agustus, September, Oktober, November di dinya wae gitu bulan puasa teh. Malah pernah teh sebelum maksudnya. Hari Idul Fitri pernah di bulan Agustus teh. Pernah adanya. Pernah. Bisa balap kerupuk ya. Alah, bener. Bener. Teu bisa lomba balap kerupuk. Ngan urang keur leutik mah. Pasti we usum halodo. Ya, gitu si puasa teh. Sabab naon? Ingetna teh urang mah haus. Ini mani teh kan karena cai saat jadi mani teh kudu kawahangan anu mawa kukuk teh turun ka handap anu balik na mawa kukuk naon jeung bawa kukuk segala gini masa tadi dibahas di segala cai make kukuk nah eta ya jadi kabayang mane tengah poe ereng-erengan kudu kawahangan balik ini nama dan nurugtungnya wah semangat balikeunana gitu kan nanyak haus panas ari awak baseuh sirah baseuh tapi tenggorokan kering tah eta nu jadi masalahna teh mata urang teu boleh mun inget basa puasa keur budak leutik keneh teh eta gitu teu boleh keur usum halodo karena kawahangan itu ngalacai teh urang ngapungkeun nang layangan gitu mataknya teh ngapungkeun nang layangan kan tuh karasa lulumbatan geuning merolang layangan tuh karasa tadi gitu salah keneh mah tugi we ka bumi eta dina lawang panto teh langsung karawas gararing eta abi teh ngagoler gitu nya juga bade maot ieu mah atuh dipayang we ku pun bapak teh dipayang dicanakan api biar teko. Nah gitu di bawah kana bibir teko. Tuh ya teh. Wah. Leguk kayak gitu. Ngehack di dinya mah nya bahasa teh. Gitu. Tewak. Nah. Si eta kot guncan kincina. Cek aing oge. Juga petinju. Hayang we asup ke urang gerawan ka dieu tuman. Guncan kinci dua. Anjir itu baru budak PKL kana ieu.
Kana piar. Aing loba dibahas. Jika domba Garut. Itu naon itu teh paranti ngabahan manuk di sawah. Heeh. Anjir kabur lang layangan tuh. Lanya udah Leleh si bapak itu keur ngarit keneh wayah. Di loba bate nya ka distrik dah. Ieu teh sakedeung ribu ka puasa. Bisa anu reservasi geus urang goroan heula cana ya aya paket naon wae di teu. Jeung cana ka dieu mari kuncan kinci di tukang hayo. Urang teh mau kursi we sorangan atuh udah biasa ge. No kursi. Mau kursi. Aing ieu bintang tamu anu teu hayang hargaan teh. Bongana balaga jadi tangan kanan. Pak Prod sakieu kamera. Benar ana coba lain aya dua hal. Naon? Nu pertama ieu teh perdana urang nampilkeun podcast langsung di Sate Panur Kopi Jaya. Nu kadua perdana oge ceana Supreme secara full itu langsung serina ge. Full frame gitu. Gitu. Udah biasa mah tongongna mun teu punukna, mun teu leungeunna. Iya teh, jana teh sebagai naon atau di Kopi Jaya kan urang brand ambassador. Naon tukang nagok di Kopi Jaya. Bener tangan kanan dinya. Tangan kanan Pak Haji. Tangan kanan Pak Haji. Cenah pokona mah rahasia Pak Haji teh di dinya apal kabeh. Atau pan urang ngecek Pak Haji. Sebagai kuncen. Kuncen. Nagok di dia tuh tiap hari. Nah, berarti sebagai anu nagok di dia tiap hari mah jadi geus apal di dia aya naon, aya paket naon wae menu naon wae nu super mantapna gitu. Cing, ieu mah paket anu bisa dipakai buka we gitu bukber. Bulan Ramadan ieu we aya naon nu spesial di Kopi Jaya gitu, Pak. Piur mah motor di dieu euy. Loba atuh. Sing salamat tah motor. Ya, mikna sakieu asup teh dan dikieu sia ini kana sungutkeun. Aya ai power digelom anjir. Sama rupayang. Aya naon wae. Loba pisan di dia mah paket teh. Aya naon wae. Lamun misalna hoyong jeung si Ayang. Jeung si. Paket berdua. Ai di dinya mah moal mungkin nya. Aya atuh. Abi mah berlima. Bener. Alah, aing oge. Tangan kanan mah kitu cek aing oge. Henteu. Ulah katulak. Sok mah. Henteu, kitu lae. Lamun aya jeung si Ayang, aya paket duaan. Paket berdua. Paket berdua teh aya 3 pilihan teh. Aya 3. Aya teh rada bingung. Hiji berdua 3. Oh gitu. Atau kumaha? Paket berdua A, B, C. A, B, C. Aya pilihan. Gambaran menu secara umumna lamun paket berdua eta aya naon wae sina? Ya, geus pugus. Menu signaturna sate. The best eta Pak. Sate Maranggi. Aya di dieu urang nu ngedlip meureun. Kieu podcast memeh magrib deh. Rugi anjir. Urang mau yang live urang di dia ceceplakan nama Asmer. Rugi aing nge-podcast memeh magrib deh kieu ya. Kalau jadi kopi-kopi acan tembok. Rugi sebagai brand ambassador Kopi Jaya. Mending di ditu deuh. Terus aya tadi sate terus nasi geus include nasi eta. Nasi geus include atuh. Aya minumanana, aya tadi. Minumanna naon? Minumanna pilihanana aya lemon tea. Lemon tea aya. Kopjai creamy aya. Bisa milih. Jadi dina ABCT teh berbagai pilihan. Berarti hampir signatur aya kabeh di dinya. Aya kabeh. Signatur Kopi Jaya kan kopjai creamy aya tuh. Jeung tong poho naon? Mulai dari 60.000. Di dia mah. Anjir. Paket-paketan teh. Hayang buka bareng di dieu. Bener tuh. Jadi buka bareng bisa. Lebaran kabulikeun baju 10.000 Bener. Bangkar cek. Mane mah bangkar buka puasa kudu ngajual kolor baju bayangkeun 30 poe. Kan ya. Salomari beak anjing ingetkeun heula urang ya ka kawan jaya yang balad capru. Lamun pesen paket berdua umat kudu disapukeun heula jeung pasangan teh. Disapukeun heula. Rek pilih paket nu mana? Mana gitu. Anu B nu C. Aya anjir sih mah. Bahaya aing. Terus. Aya paket bukber. Aya nama nu bagian tiluan. Aya tiluan. Tiluan aya. Lamun wanian ngajak selingkuhanana. Kan berdua pasangan. Heuh nu katiluanna setan.
tapi da leuwih ti 3 geus eta. Poho. Apa nu ka dieu teh sok aya nu berkeluarga. Suami, istri jeung anak selingkuh anak-anak. Oh jeung anakna maksudnya heeh. Anak kecil. Nu anakna keluarga kecil. Tah eta ti kitu nya. Sabaraha paket? Aya 2 eta mah. Eta mah cuman anjir beung di Cipok samane. Atuh beung anjir geuneuk. Hah? Beungna geuneuk sia. Di Cupang. Teu. Mana? Atuh. Lain di Cupang di Cana ieu mah. Aya sabaraha paket? Paket bertiga teh aya 2. Aya 2. A jeung B. Naon bedana? Bedana we mah bedana. Bedana Sina aya naon wae paketna? eta mah aya cemilan. Aya cemilan. Di jerona teh aya pisang. Oh, aya tambahan eta. Anu kamari dikurang dicobaan di dieu. Nah, pisan eta pisangna. Ayeuna ge aya deui jiga jeung can aya. signaturna aya kene. Ya absen wae mah. Mau mungkin eueuh di dinya gitu. Si sate. Cuman dina paket berdua eta aya nu menang sate bertiga. 2 porsi. Aya nu menang sate 2 porsi. Berarti seporsina teh sabaraha tusuk? 10 berarti 20 tusuk. Woi. Subhi eta mah. Urang mah dahar non sate 10 tusuk jeung sangu hungkul ge geus wareg. Urang mah komo deui lamun katambahan ku tongseng. Tongseng. Aya. Wah, hongheng dagingan dak. Aya yang mendak. Pokona mah aya si hongheng dak. Aya. Oh aya euy tongseng geuningan ieu dak. Hongheng aya dak. Geuningan euy daknya urang ke tongseng dak euy. Urang teh selila dak teu kana tongseng dak. Heeh mingos. Aya hiji deui aya paket 5an opatan mah eueuh langsung kana 5an. Laki-laki kudu dikonfirmasi lah teh kamari urang ngadenge selentingan kabar jeung selentingan beja di dieu mah tajilna gratis cenah. Oh eta mah geus gratis. Bener asli. Ya panon aing buka bijil teu percaya di batu mah maya. Kela aing teh yakin aing mah puasan teu. Puasa. Mau anjir energi kot meluap-luap gitu aing mah. Pokona mah setengah jam deui rek buka pokona mah. Lamun didinya tadi tadi sekitar jam 1 jam 2an nyuper mie aing karek. Oh saksina tuh. Tuh nyuper mie ukur meuli gelasan urang mah tadi mah. Gelas. Ya apaleun kodena teh. Aing nyebut gelasan mie gelas. Kaciri. Kalau urang mah bieu teh. Awal leles-lelesna ngomong gitu. Paket naon deui? Ya, nu terakhir teh paket 5. Berlima. Eta aya 3 deui wae ABC. Didinya cuman didinya leuwih komplit pisan. Nu 5an ieu mah. Nu 5an eta mah. Soalna dina paket lah. Meureun eta mah wah ini loba pisan mah. Pisan eta mah tongseng aya. Oseng aya. Satena aya. Objek krimina aya. Taon deui nya. Pak Haji aya. Cemilanana aya. Pak Haji aya. Jongnya di baturan gua sila ini nyengariung. Gitu. Ajeung misalna nah ngapareum euy? Beak baterai tah. Tuh aya. Beak tuh. Beak. Parupa. Hiji deui teh di atas tadi teh. Oh. Oh gitu. Paksakeun we heula eta. Kayak atuh. Heeh. Nah, jadi ngomong ke belah dia tah. Kayak orang mau ngomong balik aing. Lamun misalna hayang naon bukberna lobaan 5. Lobaan lebih dari 30 orang. Eta kumaha tah? Eta bisa parasmanan. Oh, aya menu parasmanan. Jadi berarti engke disadiakeun ku pihak Kopi Jaya meja gitu tinggal ngalas we jiga dianangan. Seketar kebak. Aing bisa ngilu teh lebah dinya. Eta mah konfirmasi ke panitia. Bisi ieu mah urang keur di dieu dah geuning kieu garing. Nah, urang ngilu kalur bisa. Eta lamun parasmanan kitu kumaha tah? Paketna geus ditentukeun ti dieu atawa bisa request urang mah yang iya atau kumaha? Aya bisa custom. Aya bisa custom oge jeung hubungi we ka admin ke ku admin aya ya paket venue dan catering. Jadinya bisa dipilih. Loba pisan jeung beunang stol lamun misalnya lebih banyak banyak stolna aya jiga wedding lah kumaha. Bisa di Ramadan oge dipake. Fleksibel jadi nate. Pokoknya mah aya naon hubungi admin. Benar, admin. Ke admin bakal menyarankan balik ke deui ya. Nah, tapi bae mun urang nyerenteng. Sanurek nahan. Yo, sap.
Tah gitu. Tekaup gitu nya. Eta masalah pala paket. Tapi lamun Ramadan ge bisa lamun misalnya hayang order paket regulerna, lain paket adonan maksudna menu-menu reguler. Kan di teh lamun anu paket regulerna aya paket naon bundling nu karari itu masih aktif berarti. Masih aktif. Nu karari itu cuman harus pesan di sebelum buka alus nama. Soalnya engke bakal asup antrian sieun lami nungguan. Eta. Jadi nu inti nama mun bisa mah kudu reservasi reservasi atau reservasi lah nu rek bukber naon teh. Atau datang ka dieu jam 4 karena di dieu mah geus buka geus standby pagawe teh. Eta. Jadi selama puasa Kopi Jaya buka dari jam 4 sampai jam 10 malam. Benar, gitu. Oh, jadi informasi teh cekapnya ka Balad Jaya lah kawan capruk anu bade hoyong bukber di area Sate Panureun Kopi Jaya. Nah, bukber bari ningal pemandangan pesawahan upami maju majeng kawangi teh janten City Light pali ditu. Terang City Light sa. Eta Raina City Soimah, City Sarah. Kurang derek itu nganera. Nah eta areana luas biasa berdua bertiga keluarga bahkan sampaikan kata dia disebutkan 30 lebih oge tiasa. Terus bising ke sawal aya rencana rek aya wedding nikah naon bisa dipakai di dia kayak konsepna halal bihalal bisa. Terus lebaran langsung nikah teh mau. Nurih bos. Nurih segala ban nyapit. Nurih mah botan. Itu kali RDI. Cukup itu informasinya. Geus lah usir we geus. Balik. Bawa mimikna jeung korsina dibawa deui kitu. Nyewa aya di dia oge. Oh mah eta tadi naon tadi teh naon nu di absen teh sate tadi teh menu signatur teh naon deui. Eta we siap kencanah lah. Tak itu geningan loba pisan. Rek dibablaskeun ka lewat magrib mah ieu. Tadi can beres pokoknya informasi lebih lengkap mah kepoan Instagramna. Oh iya. Sate Panur dan Kopi Jaya nu ayeuna insyaallah Kopi Jaya mah nuju live streaming. Terus naon deui? Websitena www.satepanur.id. Nah, hilap di kepoan. Gitu. Tadi teh ngobrolkeun puasa sia teh. Tak kieu hungkul aing mari podcast teh tegeunahna teh naon jadi nate jadi teu bisa muter heula lagu urang teh. Gitunya naon ngaranna teh eta teh Sobat Distar. Kamana we lah bintang muda. Bintang muda. Baik. Balik deui kana tadi obrolan tadi. Tah urang mah urang kudu rada kalem jiga nama. Aya aing ge tong nyirikeun teh geus nyupermi atuh. Aing geus nyupermi suara urang teh leutik. Tidak karena kerserak. Jadi urang teh yang keluar teh kudu rada beberege. Tapi leuwih behak deui. Jadi isuk teh moal aya soraan pisan deui. Bae da isuk mah moal wakai. Moal wakai isuk mah. Isukan teh moal poe boro teh buka ngeunah kieu aing teh 20 hari lagi bos. Paji kita pusingan. Jadi namun kemar teh aing. Lain urang mah nya euy. Lamun asup teweleh asup bulan puasa teh teweleh sok kadang-kadang urang mah ngerasa sedih euy. Naon teh nu matak sedih? Soalna inget ka almarhum nini urang. Mak urang menyebutna teh. Biasana mah kan orang orang Sunda mah mak teh ka indung. Urang mah ieu mah mak teh ka nini urang mah. Urang ka nini mak. Oh sarua nyebut mak. Sarua eueuh deui sarua. Wo panggihnya di ditu keur podcast. Apa urang ge injuna para roadcast. Ningali itu teh mah cenah itu inju keur para roadcast saya urang-urang podcast. Jadi sedihnya naik ya. Alah. Lain. Anjir. Gan Nini geus naot? Berarti jadi operator. Gemar yang berbeda universe teh geningannya, Bos. Benar-benar gemar beda universe ya, gemar beda universe eta mah. Terus. Nah, sedih teh ku sabab urang mah disebutkeun ieu ria atunya euy meureunannya tapi urang mah ria mari Ayu ria henteu maksudna kieu urang mah kana puasa memang tikeur leutik teh diajarkeun teh ka ku mah diajarkeun supaya kuat puasa benar sia kitu jadi baheula keur leutik ku mak urang teu oleh di naon sebenarnya di bebenyokeun
Apal geuninnya diajar budak leutik mah diajar puasana teh duikeun ka jam 12 heula we. Cenah geuninnya. Tah geus nepi jam 12 teh. Hoyok karena kan indung urang guru ngajar. Jadi urang cicing teh jeung emak gitu. Nanaon teh lolobana interaksi teh jeung emak gitu lamun ieu teh. Matak jam 12 teh mak tos jam 12 hoyong buka tuh lebar bikin ke jam 1 banyak diajar bikin ke jam 1 nah jam 1 jam 2 teh gitu we terus jam 2 jam 3 tapi kan ke jam 4 bahkan kadang-kadang geus jam 5 teh kan geus ngaranna budaknya geus teu sabar geus merengek-rengek sia gitu kan wah tos jam 5 mah tuh mamang atuh cara sajam deui yuk aya teh ka mana orang ngabuburit sareng mak nepikeun ka di pupungu urang mah kumaha teh supaya ngabebenyokeun supaya henteu buka puasa supaya tamat puasa mata urang tapi urang poho deui mah ting umur sabaraha ting umur 5 tahun 4 tahun atau 5 tahun teh geus ngalaman tamat puasa jadi unggal asup ke bulan puasa teh sok inget kana jasana emak gitu anu ngajarkeun urang keur leutik supaya puasa teh nepikeun ka tamat siga kitu mata urang mah nya selalu ngusahakeun unggal bulan teh masih teu saur oge puasa mah anger di jalanan kudu tamat hitung urang teh ngahargaan kanu jadi kolot gitu karena jasa-jasana kolot mengenang lah eta teh bentuk tina mengenang jasana kolot lah keur urang gitu nu baheula nepikeun ka kudu mumungu ngangakod urang ngabebenyokeun ku naon we ku cocoan ku kaulinan ku jalan-jalan ka itu ka dieu mah dan lain sebagainya siga nya tapi lamun misalna tuh geus mulai dicarang-caangkeun euy atuh baheula tah lamun di lembur mana baheula pan aya di dieu mah geus puguhnya menu buka teh nu tadi disebutkeun ku si Ciana mun baheula mana di dieu nu paling karasa itu buka tah ngadahar naon tah buka puasa mah anu paling berkesan we. Model urang mah karena ya ngaranna di kampungnya baheulanya anu paling ieu teh lamun buka teh ujung kelapa muda urang mah sarua berarti karena urang kieu pisan ngajajar hareupeun sawat tangkal kalapa jadi naikkan sore teh ngabuburit teh bari naikkan tangkal kalapa teh jeung kolot karena nya ari poe-poe biasa makan jarangnya ngala dawegan teh jeung biasa we rasana hari bulan biasa mah bae disebutkeun ieu teh naon da eta teh dicampur teh geuningan ujung marimas es batu eueuh di lemur mah baheula mah es can jamahan es atuh jadi karek aya marimas oge teh wah eta teh makanan sultan minuman sultan baheula mah dijikeun jeung ieu teh marimas naon deui nya atau sirup eta jas jus mah kadienakeun tuh marimas nu legend mah nya marimas bener eta sirup teh geuningan orson baheula mah Orson ge bari di lemurna aya teh rasa jeruk we unggul. Pas ka kota baru tahu ternyata ada rasa melon, ada rasa stroberi dan koko pandan di lemur mah. Kenapa hal simpel seperti ini aja harus bohongnya? Iya. Di lemur mah da tawanya rasana teh jeruk we ningali di warung teh. Jeruk deui. Tapi resep malah tapi aya ngomongkeun sirup nu kitu nya, sirup nu botolan gitu. Kan biasana ge rek naon meureunna. Biasana ge kan diinumnya ya dicampur jeung cai maksudnya nginumna teh. Babaturan urang mah aya euy. Ngaranna teh si Ari. Si Ari mah ditotor langsung tina botolna di inumanna teh. Kemudian pahit. Aku pahit ku giungku. Lamun hasem pisan amis pisan kan kabayangna gitu can pernah nyobaan. Rada pahit teh geuningan. Rada pahit mah urang ge apal. Si eta mah beukina di kitu. Ditotor langsung tina botolna. Jigana kana sprite. Teh geus tobat teh ayeuna. Kana pantaria meureunnya. Disangkana teh kitu we meureunnan. Ciuman cenah panta mah. Lamun tapi lamun ngomongkeun tah bae mah lain promosi mah tapi lamun ngomongkeun marimas aing aya pengalaman lucu euy. Baheula keur zaman SMP. Jadi aing kebayang eta jana ide dia aya cai jeruk teh. Bener cai jeruk atuh lah. Es jeruknya. Es jeruk kalapa oge bisa dicanu ieu mah. Aya mengenang sekaligus ya mah. Kalapa muda jeung jeruk. Iya kurang sabar ya adan ayeuna. Ih kosong keneh aing meja. Masih setengah jam deui anjir. Palingan kosong keneh ieu meja. Terus urang teh ke SMP.
babaturan urang tadi es jeruk kayaknya SMP cer sia mah. SMP masa sekolah. Jadi urang teh jauh si SMP teh ti imah urang teh nya teu pati jauh. Nama sih ukur sajam setengah lah perjalanan teh. Ngan sajam setengah karena mobil, tapi kan angkut can boga motor, angkot kali itu. Jadi urang teh di SMP teh nges ngontrak kurang nges ngakos. SMP teh ku sabab jauh ti imah. Ngontrak jeung aya orang lembur non ngate sisi gitu. Boleh dibilang sisi gunung lah. Harita teh. Harita mah masih kena lembur sisi gunung gitu. Jadi boleh dibilang budak nate sarua sih ga urang. Leuwih ti urang kampungan. Sia kitu. Tah, jadi carita nama meuli urang teh meuli eta Marimas inget rasa teh sirsak. Ditinyu kurang teh gelas biasa, gadinya gelas normal gitu. Tinyu weh. Datang ngaranna teh si Epul. Dia nanya, "Ki, cenah. Naon cenah eta teh?" Marimas. Naon Marimas teh cenah? Cobaan we ngeunah teu? Cobaan we cenah. Munah euy cenah. Dek meuli urang oge cenah. Di mana cenah meulina? Tuh di warung Bijuju cenah. Anjir Bijuju. Ini teh. Orang mah biasa anu ka Mang Dandi lain eta. Lain emang namanya Pak Mang Nanang. Mang Nanang. Nah, geus carita mah. Nanti orang mah inom ya kurunyung si Epul datang. Mau Marimas sirsak. Si Epul RCK teh lain. Lain ya. Baturan urang besok ngecas. Hiji. Anjir. Saya tanya kene gitu we. Kek anjir aya kendahar di luhur. Aya bener. Hiji sabungkus. Jadi DPR. Terus jual tinyu ku manehna teh. Urang teh ting naon urang teh dapokan mah keluar heula we keluar. Pas balik deui acis. Beul area naon. Dina gelas bekong nu badag apa we? Anu aya polaan gitu geuningan segini sekedek kieu. Aya tutupna aya ditutupan teu? Henteu ieu mah. Anu aya tutupan anu aya nu geli-gelian geuning. Aing teh naon teh cai beas gitu. Polawan eta cai teh. Marimas. Anjing ditinjunya sakitu cek teh. Meh wareg. Oh cenah meh wareg. Wareg teh nya. Rada teu yakin dah antepkeun kan. Jal. Ki. Nah teu ngeunah cenah ieu mah. Beda jeung nu maneh cenah tadi. Sete. Caina sama Ari maneh sabaraha hiji eta? Hiji. Sia da atuh cek teh bungkus da hiji ari cayeuna cek teh sabekong atuh cek teh minimal sakitu mah kudu 3 atuh cek. Oh sampan ngarah warag jadi apa. Eta gitulah nu ngaranna Epul mah nya. Tengilung ngecas. Mun tengilung ngecas ya. Pokona mah Balaca Bro jeung kawan Jaya oge nu ayeuna live di nonton live-na di Instagram loba pisannya carita ieu di lembur termasuk ngadulag jadi lamun bala urang mun ngabuburit teh bisa ngadulag atawa subuh-subuh ngageuingkeun batur teh bisa bareng ngadulag. Ayeuna oge sih anu kitu mah kan sok masih aya geuningan tradisi yang nguriling di kota-kota oge malahan mah masih aya nguriling saur teh udangkeun. Nu karasa pisan tina tahun ka tahun teh bener tah. Jadi kalengitan salah saja anggota keluarga oge gitunya. Ketika ayeuna puasa deui teh terus tahun kamari aya jadi kalengitan urang teh jadi aya sesuatu nu berbeda, jadi aya sesuatu anu bisa dikenang kebiasaan-kebiasaanna gitu. Contohna urang meureun aya 2 tahun ka tukang kalengitan ua. Eta mah satahun teh duanana deui langsung leungit. Ka ditu ka alam anu belah ditu. Gitu. Maot. Ai suka teh bisi di snap ku Thanos. Maot. Jadi kan urang di SMP teh urang cicing teh jeung ua gitu jadi geus asa kaklok nepi ka gawe urang teh cicing teh pambalikan teh kan ka imah ua ka pembangunan gitu nya. Sementara 2 tahun ka tukang ieu teh jadi ingat teh keur Covid da urang mah. Keur Covid kan tarawih ulah di masjid urang ngariung teh di imah ua jadi imam gitu. Jadi ketika puasa ayeuna eueuh teh jadi karasa pisan gitu. Jadi asa eueuh pangbalikan di kota gitu urang teh gitu. Nya. Kebiasaan teh. Kumaha? Aya nu naros dina IG kadieukun atuh HP-na. Bae tidinya ulah sebutkeun we. Mang iraha podcast deui jeung Pak Andi. Pak Andi. Ieu telat panas Pak Andi mah. Pak Andi Carlos Delivery nya. Eta Andi lalalele. Nyakeun lah urang-urang ondang deui nuju sibuk Pak Andi teh ayeuna teh. Ayeuna mah da jadwal padat atuh mah Andi teh. Kamari teh mali kamari mah cenah Pak Andi teh ka mana itu teh? Ka Ukraina.
Ke Ukraina. Nya aya nu ngadelivery ieu roket ieu. Roket. Sareng nuju ka roket. Ngagencakeun naon namina teh gencatan senjata di ditu anjeunna teh jadi pasukan perdamaian. Nya. Anu ngirim ka roket. Ka roket ke Ukraina. Nya. Kalau perang takjil cenah. Cenah. Karena hiji nu nanya teh. Wah, ulah jo. Namun mana sesuatu nu beda naon tahun ka tahun. Tapi sarua orang ngalaman hal anu sarua. 2 tahun ka tukang teh kaleungitan mitoha lalaki. Oh nya. Bapana pamajikan orang kan ngantunkeun. Oh, mitoha mah bapana pamajikan. Gitu. Pas kudu dijelaskeun jeung eta. Terus kaleungitan setahun kemudian kaleungitan lanceuk ipar. Eta lanceukna pamajikan. Hah? Syariatna mah gitu. Jadi syariatna ieu mah nya syariatna teh nyeri sirah pisan. Terus nginum aya puyer anu bubuk teh geningan. Eta naon teh Dragon Ball. Eta sampekeun ka jadi naon ngaranna teh? Stroke ringan. Eta jadikeun ka stroke ringan, nepikeun ka nya. Langsung eta mah langsung samingguan lah. Saminggu parah langsung ngantunkeun. Sia kitu. Ieu ge mungkin pembelajarannya ka urang-urang sararea bahwa nu ngaranna obat keras mah ulah asal minum lah. Sia kitu kan rontok huntu bisi aya bari bahasa gitu kan teu lah geus pernah bahasnya lain rontok huntu ku sababa nanti ku cai aki lain ku obat keras eta efek samping anu mungkin jangka panjang lah nepikeun ka merolok huntu mah tapi kan parah-parahna bisa nepikeun ka stroke ringan nya eta jadi bula setahun 2 tahun ka tukang terus setahun kemudian teh jadi ayeuna teh lebaran puasa ayeuna teh kalau dua sosok eta teh di imah teh ketika bedanya ya pembedana teh misalkan biasana mah karena eta kan lanceuk pamajikan nu panggedena anu ngantunkeun teh biasana mah anu ruah riweuh ka itu ka dieu nyiapkeun keur buka teh eta gitu jadi lamun buka puasa teh nyeun kolak mah nyeun sirup atau nyeun naon teh nu amis-amis teh sok eta heeh ayeuna mah kan eueuh jadi ya kurang lah gitu sih suasana di lemur di imahna di imah mitoha teh gitu karena eueuh nu tukang ruah riwihna eta tah gitu baca cari-cari makin rame nya beuki sonten alhamdulillah ya tuh Pak kana 15 menit 25 menitan deui lah kana buka teh 25 menit deui ya nya tos di luhur tos mulai arisi 15 menit masuk lila-lila tuh ngarah eta teh naon ngaranna teh kan sebentar teh memacu adrenalin supaya orang teh lebih semangat nahan jadi surprise kita keur ngobrol kan tiba-tiba adan gitu daripada hayo can adan kene sih mata urang mah eta puasa ge tara dihitung ngemes surprise jadi 10 poe gitu tara dihitung urang mah nyawa nu nagih baju lebaran yeur we lebadinya nama karena puyer heuseun siga tadi tapi eta tentang ngomong-ngomong eta teh berarti naon cina stroke gejalana teh gitu tapi kayak lah iya tadi diomongkeun kan urang teh teh hareupeun rel ieu teh tah apa goces tractor racing deh racing terus tapi pas dipariksa masih ku dokter hasil akhir mah lanceuk teh ieu cenah teh aya tumor. Aya tumor. Jadi nyeri sirah nu terus-terusan teh tina tumor. Tak iya ta. Ya urang boga jadi kaingetan kamari masalah-masalah dina sirah ya. Sabaraha kali ta. Tujuh aing mah. Geran we mun dina dia ta gitu. Kamari cek dokter ieu mah. Jadi di usia-usia urang sebenarnya saluran urang nya atau urang teuing nya sieun nyebutkeunana bos. Di usia-usia saluran urang omat lamun mani isuk-isuk teu ulah tina kepala heula bos. Jadi kudu awak heula nu dibasahan teh komo cuacana tiris. Oh lamun gebrus teh ulah langsung ngubus. Komo tos adus. Wong itu sapa temon. Sapa Abdel. Sama Abdel. Wong
Jadi mun adus ulah kana kepala heula. Tapi kan emang gitu aturan. Aturan ieu mah. Tapi kan sunah. Ya ikut orang ya ta. Jadi kieu penjelasanna teh. Nah, ieu lain madep woi. Madep tah eta teh nu bieu teh namina teh. Mau dikieu gitu. Nya lamun ieu kana kelekan buluan kana kelekan geulis. Dit salah dit. Masukkeun teh lain tidinya ti dieu kudu mah dit. Tapi da ka imah meuli merena teh es batu hungkul ieu teh. Tuh. Oh bae lah teh. Kalau itu teh panas di kana es batu kan gitu. Kumaha konsepna teh teh? Ieu meureun. Oh ya teh kala aku percaya aja ka ciri. Mana ieu? Kalau kasih ali gejim ring di aing ngomong nepi ka. Pritajil. Wah, iya pritajil teh. Oh, dinten ayeuna mah pritajilna teh bala 2. Ngalinten. Oh, ngalinten. Ngalinten teh aya bala-bala sareng pero nu kieu teh namina teh. Ka talikeun beli dia pero nu kieu teh naon ngaranna teh? Leupet. Oh, leupet sugan teh pero. Veronica banyak ada teh. Tadi nepi ka mana? Aing can ngajelaskeun tadi nah betul lah. Nah betul lah. Karena kok penjelasanna teh dina kepala teh pinuh ku pembuluh darah. Heeh. Tah, sementara darah urang teh kan pinter. Si darah merah urang teh pinter. Jadi di mana aya matakan lamun aya cuaca dingin, aya bagian awak nu tiis, si darah teh berjalan kanu tiis eta keur ngahaneutkeun. Heeh. Atawa lamun orang keur aya virus kan langsung memanas darah teh indikator teh eta keur maehan virusna gitu kan. Termasuk lamun urang isuk-isuk cuaca tiis terus mani diguyur heula sirah teh jadi si darah teh bakal lumpat heula kana sirah lamun di usia-usia rentan gitu nya. Si nahan darah eta teh kuateun akhirna menyebabkan pecah pembuluh darah. Stroke teh kayak itu. Tah gitu. Jadi mata kudu dibaseuhan teh awak heula. Jadi teh pembuluh darah teh rata. Jadi olah kana awak terus kana sirah kakarek naik kana sirah teh alon-alon tuh langsung just kana sirah naik gitu. Tapi dina steam mereunanya steam. Bos ya mesin steam tuh langsung just kana sirah. Awak heula gitu. Tapi ieu tah urang oge nya aya ieu hiji ilmu oge nu kurang di pika menang alah menang. Ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Yan ieu tah meureun tadi pertanyaannya bakal siga ceuk urang teh. Lamun adus kumaha kan tina sirah adus ge gitu. Tapi tah ieu ilmuna teh. Kumaha? Dina urang ada penjelasan teh bahwa adus teh henteu langsung gebrus. Dia bilih aya nu terang mah alhamdulillah. Bilih aya nu teu acan terang ya. Mis misalkan mis mah terang biasana mah. Nu kira langsung gebrus. Lamun main hakim sendiri. Leungeunna ya salah. Lamun main hakim sendiri. Anger keadaan. Main hakim sendiri. Anger keadaan. Dia malah ngeuna kieu urang atuh kode pisannya. Main hakim sendiri. Bade jeung si Marina eta mah bade sareng si Citra. Sareng si Gipi. Kan tenan nu poho mah anti kuman. Aduh, badak keadaannya. Geus nemer keadaan lagi ya. Geus gituan oge. Jadi tata carana henteu ngan saukur niat lalu gebrus. Nya. Gitu. Jadi aya tingkat tata carana ya. Sanajan urang lain ustad, tapi ilmu mah kudu dipulungan di mana oge bener. Kadange kieu gitu. Urang ngadengena beda macam berarti beda deui eta mah ieu mah nu kadange ku ikut gitu. Carana teh nu kahiji ngumah heula leungeun. Geus beres ngumah leungeun nyata ngumah eta kitunya. Teulah. Ulah di ganteng. Naon deui bahasana nu kitu. Kumaha meuna awewe da teu. Nanti nyebutkan aja. Heuda eta mah parantina sia teh. Tapi teh kudu dangkon menyebut da anger sia teh. Da teh kudu kitu kan aing kudu nyensoran ge hoream. Ari pikir mah aing ngadenge cek ustad oge lamun pikir kudu jelas ngabletakna bis ulah di naon ulah di bahasana teh ulah di bobogaan atuh kana bobogaan. Larangan mun bahasa Sunda mah lemesna teh larangan. Ka hiji ngumah maras beres eta ngumah larangan. Tah beres ngumah larangan teh nyata ngagosokeun cai kana mastaka. Jadi tak eta meureunna anu moal matak nyentak teh lamun urang langsung gebrus. Nah eta nu makanya tapi kan kusababaya ngaratakeun heula cai ngagosok sebutna teh naon digesruk-gesruk gitulah. Karena mastaka beres eta wudu. Nah terus beres wudu tapi tong wakal ngebaca doa beres wudu. Tas beres wudu nembe ngagebrus. Ti kanan ti katuhu kakenca. Beres eta nembe
Ngadoa ieu nanti beres wudu. Nah, lanjut teh ibak biasa di sabun. Omat bersihan segera lilianganana. Tah kitu Mis. Kartos Mis. Ulah asal gebrus upami atos main hakim sendiri teh Mis. Baku hantam teh dengan daripada warga. Bener. Tapi nya daripada dihakimi warga, main hakim sendiri. Iya, berpotensi pites. Aduh. Wilujeng sumping ka Kawan Jaya anu tos aya di area Sate Panur dan Kopi Jaya. Oke, wilujeng sonten oke ka anu masih di perjalanan bisi ya ningali Instagram masih keneh stay tune di Instagram teu ka mana pakinten sonten ayeuna teh bade buka di bumi we gitu menikmati masakan mamah. Da masih kumaha oge anger euy. Masakan mamah itu adalah sesuatu yang dirindukan. Sesuatu yang dirindukan aslina. Benar. Urang oge hayang nama buka teh hayang buka di lembur gitu. Tah kitu jeung kulub daun sampe. Oh, teu kudu masak teu kudu naon urang teh. Teu kudu mikiran tokan itu. Teh ka sawah. Teu kudu mikiran tokan listrik. Eta hayang mah. Alah. Mun aya kolot kan. Heuda aya kolot. Heuda aya kolot gitu biar mah. Maksudnya mun aya kolot keneh gitu. Ya, mangna bersyukur lah. Kan jadi sedih kieu ya teh podcast teh. Oh. Pak Haji Nurjaya. Di mana? Itu dina live nuju aya nuju nonton Pak Haji Nurjaya. Oh, tertinggal. Ya Pak Haji abi teh kieu Pak Haji nya sebagai brand ambassador Kopi Jaya Pak Haji. Abi teh live di dia ti jam sabaraha? Namanya aya bala-bala Pak Haji sareng kalapa ieu teh sareng ieu gitu Pak Haji. Hatur nuhun kitu maksudna teh. Nganu pami aya mah kitu nya sareng satena. Tongsengna moga kitu we. Wilujeng sonten oge ka keluarga besar Sate Panur dan Kopi Jaya ya ka Pak Haji oge. Pak Haji bali ibu mun sadayana lah. Nah wilujeng. Biasa nama teh dea sok aya di dieu. Kamari mah aya. Nya sian anon. Ayang. Aya di dieu kamari mah ayanya. Aya ya. Sonten aya teh aya. Sigan mah buka sareng abi teh bade ngajukeun proposal teh teh rada bingung ka saha. Proposal naon? Nya ieu biasa geus ieu teh aya naon deui gitu. Proposal. Ya proposal. Wah. Tidieu. Atos Pak Haji tos aya pisang aya laresnya nyarios ka Pak Haji mah langsung we baru dak teh ngirim. Oh aya ka emotan alhamdulillah. Dit. Tah eta teh Adit. Tah. Jomblo eta teh. Di dieu mah. Pisang lagi tinggal ikut steril ieu pokona mah. Nah, dibungkusan. Aya teo-tewan nu kitu. Hade euy. Lain alus masih dibungkus ketuban. Ketuban. Sok ka mana karep aing mah. Percaya aing maneh puasa berarti. Heeh, ka mana karep itu mah. Pokona mah urang mah ya. Biasa jelema lapar mah sok ka mana karep we gitu. Naon sih tadi luak liuk ada nolila kene. Tingalikeun. Tingalikeun tuh itu kalau nyanak keluarga, nyanak murang kali ka dieu. Jadi area Sate Panur jeung Kopi Jaya itu termasuk area anu ramah anak. Gitu maksudna teh upami halodo mah tiasa. Pinu dia hoyong di taman tos disayogikeun meja sareng korsina. Tiasa amang di taman di dieu halodo mah. Oh, tah. Tapi di area ieu mah upami di area bumi misalnya aya anu tos aya paribasa ora abis mangan ora udud anak. Nah, di area bumi mah tekengengnya. Nah, biasa teh di area langit. Eta paling ramah anak mah di area bumi nya. Ya. Gitu. Paling anu sok resep ngudut di dia di taman paling aman lah. Ya. Biasa kitu da cara aku sange lampu ku Pak Haji eta di lampuana teh. Nu bayar tok kenang da Pak Haji. Kalau rasa nu gaduh tempat ieu teh Pak Haji. Pak Haji gitu. Abi mah sanes sasahana. Sanes. Iwal timis tangan kanan mah. Pak Haji mah mis. Aduh, sok makanya para anu ngagaduhan rencana buka bareng ti bade enjing pageto pokoknya mah masih panjang itu masih 20 dinten deui nya. Wah, masih kene 20 nya 20 dinten deui. Bingung milari anu tempat-tempat anu enakeun mun ceuk barudak zaman baheula mah zaman Abi Cozy cenah. Cozy Republic geuning aya band teh. Yang hitam gitu pokona mah. Ya itulah bobogaan. Astagfirullahaladzim. Nah, cek aing rek ada urang ge puasa. Oh, puasa mana? Mata kieu we omong-omongan teh geus ka mana karep muslim. Susah. Nah, lain juga sipit-sipit mah juga Tionghoa salewat mah. Sia teh da Tionghoa ge loba anu ieu. Nya, tapi maksudnya Ari Sugan teh ieu naon teh Konghucu mana teh? Lain aing mah
atletis aing mah. Ya, gitu lah pokoknya mah anu bade wartajil bade mulai geuningan kerusuhan. Nya ayeuna masih keneh itu tren wartajil masih keneh. Masih keneh. Paingan di dia di Jalan Ibrahim Aji tuh anu kan ayeuna mah di Jalan Anyar belah ditu teh sok aya wae pasar tumpeh. Pan bieu ge sekarang deh nepi ka Kopi Jaya ka dieu. Ayo wae pa dieu ka dieu. Terus ka dieu jadi payang pa ujung-ujung pan. Bisa gede ka dieu. Jam sabaraha? Jam 4:30 teh geus pinu. Geus pinu. Geus loba gitu anu ieu teh. Eta. Beureunan anu 4:30 mah sigana mah kawan-kawan kita yang nonis. Sahabat-sahabat nonis beda di 4:30 mah nya. Nya leres. Sahabat-sahabat anu muslim nama sigana mah 4:30 anu teh kabagianana. Karena lamun teh 4:30 mah ngerebek teh bari kieu teh geus dijingjing di jalan teh nya nepi ka imah gaaleun meureunnan. Itu mah aduh nya. Alah, pokona tadi teh aing teh keur ngomongkeun anu bade buka. Ini bagian biasa ka Kopi Jaya tempat enakeun menuna lengkap paket bukberna ge aya itu terus anu reservasi nomor di bawah ini mana atanapi sumpingan wae langsung ka Instagramna Kopi Jaya sareng Sate Panur. Maksudnya rek niali nomor anu kacerita. Tah nomorna di dieu tah. Nomornya di mana dia aing rek bisa lompat ka luhur gitu. Gitu. Engke bakal aya ieu mah. Bakal aya nguriling mah henteu. Engke pas adan. Pas adan aya si Miss nguriling ge. Jadi ngeplay adan di dieu si Miss nguriling. Bakal aya kitu. Cenah lompatannya nuikeun ka itu ka hareup. Da mah ngagawe kencanah ieu mah si Miss nu hiji deui ieu mah. Cenah teh teh kemar. Anu kemaranna lakina Miss karana. Aing kamar 3 jeung dari Akbar. Henteu urang ngarti ayeuna mah. Jadi caana teh tangan kanan Haji. Si Miss tangan kirina. Tangan kirina. Ai si dari Akbar dipake cecewok teh tadi. Nah gitunya sahabat Noahnya. Sahabat Noah ada. Juga sahabat Noah. Macam rakonya tadi tuh lagu-lagu ya. Tapi ngomong-ngomong kita akan kembali setelah lagu berikut ini. Ngomong-ngomong Noah teh kemarin ngaitakeun lagu anyar euy. Alah meunahun. Oh nya Kebulanganmu cak gitu lagu teh aslina eta featuring Ramen Girl orang mempercaya kan Ramen Girl judulnya teh lain teh featuringna jeung Ramen Girl eta judulnya teh isi kepalaku suara dalam kepalaku gitu eta lah sigana mah suara dalam kepalaku. Terus anu ngaluarkeun album Ramadan ayeuna teh Haddad Alwi featuring Ara anu budak leutik budak babaturan eta teh budak si Palen. Budak babaturan. Si Palen babaturan bola keur di radio. Si Palen si Ara babaturan teh. Jeung indungna urang babaturanna. Mata kamari pas aya dina TV aya dina anjir si budak rezeki budakna nya Haddad Alwi. Haddad Alwi kamari anu aya alus teh laguna. Aya koil oge geuningan. Aya. Ngaris nanti sebetulnya lemah nu kamari diganti we ku urang teh ku koil mio. Anjir lain eta. Koil jeung kuburan. Kuburan anjir eta nepi ka barang abstrak hungkul nyeun lagu. Tapi lain jeung featuringna jeung Dol Sumang teh. Tadi Wan Pales tekeng emosi nuju sasi sauma. Allah malah kasum tuh teh emosi. Allah malah kasum tuh. Eta nyanyikeun ieu geuningan laguna teh. Lupa ingat. Batur saur ngilu saur. Tah lagu naon teh? Ningala batur puasa manehna jajan samangka. Itu lagu eta. Lauk buruk milu mijah. Untuk dina dahan cengeng. Lamun maneh teu gairah buru-buru. Dahar cengeng jeung bala-bala di Sate Panur Kopi Jaya. Alhamdulillah. Sugan teh nu ada nu orang sebutan alhamdulillah. Tah cek teh. Pujian keneh pujian keneh. Urang ieu nepi ka jam sabaraha ieu? Ieu nepi ka adan. Oh nya bener. Oh gitu. Bisa teh lagu heula we. Lagu heula. Acir. Baheula ge cenah majarkeun teh siaran sajam teh lagu-lagu. Tah. Tapi urang Oke lah hiji deui ngingetan. Lamun ayeuna aya nu bade buka terus hayang bukana Sate Panur dan Kopi Jaya terus mager tiasa di order via Grab. Oh nya. Tiasa. Dan delivery Gojek dan delivery lainnya pokoknya. Ya.
Carlos Delivery tah Mang Andi biasa orang jalan-jalan di Garut keliling kota banyak yang imut nage partner saja lain orang we ingat lamun buka puasa sok pasti ingat orang mah naon ingat ke Bunda Sisar baheula sih tuh pernah ingetin ke radio anjir urang hayang teh aing inget di radio tayang kitu aing teh nu berjasa ka hirup aing mah Bunda Sisar di radio radio mah atuh ilmu naloba ti radio mah orang alhamdulillah bisa kikian teh tina radio terima kasih radio maksudnya ieu mah urang dah keur hayang ngomongkeun kolot kitu tong diomongkeun setiap bulan puasa mah ulah ngomongkeun batur ngomongkeun kagorengan teu meunang aing ngomongkeun kahadean mah teu naon ai tadi bala-bala diomong-omong cik maneh bieu ulah ngomongkeun kagorengan heeh da ieu mah gorengan lain kagorengan geus eta tong ajakan berdebat aing lapar tapi dah kagoreng tapi dah kagoreng heeh mingeus nah maneh meunang kop dahar ayeuna kop Allah naon aya bala-bala iya naon om sebagai brand ambassador Kopi Jaya di tak yo bala-bala tong ka dicekel gratis tak ieu urang dicekel bisi biar poho bakal poho tak ieu nu aing mah teh nu rada gede nok calinok saha nu maok sing gonok sing tong bisa diubaran tah mun aya nu ngaran bakal gonok kali bane mah sok kieu da urutnya pang teh iya mun aya sedotan aing bakal dikocek-kocek terus eta ada bahaya dah tuh. Sok naon tadi Bunda Sisar. Jadi orang teh jeung Bunda Sisar teh pulang indung jeung anak maneh teh. Heeh. Pulang ti Bekasi, Ti ditu teh puasa. Banjir Bekasi mah. Hah? Banjir. Ayeuna baheula mah urang keur leutik mah. Baheula ngomongkeun baheula. Heeh, keur leutik urang. Jadi pulang ti Bekasi, nah kan mampir heula di naon teh Jayaraga, kan tepi ke terminal bus teh. Tah. Inung urang teh mampir lah ke Jayaraga ka bibi urang. Maghrib jam 5-an lah nepi ka terminal teh. Kumaha siga kitu. Nepi ka terminal teh jam 5-an. Cek inung urang teh. Ki atosan lalanya cenah. Mamah bade ka Jayaraga heula, bade ka bibi heula. Mun urang nungguan di terminal. Yo. Aya meureun ngana setengah jam. Kurunyung weh inung urang teh datang. Naik karena ya nanti ngaran teh pesawat pribadi jurusan pakai nyeng aduh iya nu nganter anak presiden sore gratifikasi nu kitu teh ngaranna teh tong ngalibatkeun ka itu jeung aing tercemar ka ngaran urang teh terus nepi karek oge nepi makta lah sigana mah si pesawat teh ngong adan Allah asa kudu turun eta pilot ngerem. Alhamdulillah adan sekarang teh. Pilot ngerem wawancara mah. Gitu kan? Iya benar teh urang teh. Cik bos aing beremi kamari kadenge gitu. Bos aing mah teu kadenge teu ngagendrung suarana. Terus. Ta di Maktal. Sok cenah geura buka. Di Maktal teh. Dibere cai gitu kan. Mun teh salama aya dahareun lah jajanan. Dahar. Barang teh bari nginum dahar. Perhatikan inung orang. Nah inung orang cing teh santai bae. Mah. Nah cing teh mamah teh can buka. Atas nama mama namanya Teti. Har. Nah. Teu kiat cenah sebal lieur. Di Biteti teh. Ieu we carana teh ditabisan ku Biteti. Ieu atuh cenah teh Cihaneut. Jadi mamah teh Cihaneut. Astagfirullahaladzim. Ada tepira ukur sabaraha menit deui atuh ka ieu teh. Kabuka teh. Urang pernah hirup di Palembang. Puasa di Palembang saja jalan nepi ka dieu pernah. Tapi jurig suna mah pangkuatna. Jurig suna. Nah jadi jurig suna. Kieu aing teh. Di Palembang teh urang rek balik ka dieu caritana lebaran harita. Di Palembang teh naik bus kan sababaraha jam. Nepi ka buka di jalan mun teu salah mah buka teh di daerah Tugumulyo buka di jalan angkleung deui sahur dina kapal penyeberangan. Sabaraha poe eta? Lamun di itu mah 2 poe meureun. 2 poe. Pokona mah ti dieu ka Priuk teh salapan jam baheula lamanya ti dieu ka pelabuhan teh 7 jam. Pelabuhan ya, Merak. Turun nyebrang 2 jam ditambahan bako heni nepi ka imah bibi urang teh 7 jam. Anjir. Tah gitu. Pokona mah
buka di jalan, sahur di kapal, buka deui teh geus di dieu. Geus nepi. Teu batal kuat. Nah, di dieu ka Cisewu. Simul jurigna. Nah, jadi nunjukna ka itu. Simul ya mah. Sama nunjuk. Simul jurig. Simul jurigna. Wah, rek balik ka itu. Oh, cenah urang ditungguan kana urang kana motor weh. Da urang aya motor di ka Cisewu mah pan urang eureunna di dieu nya biasa sareula di UA teh. Ka Cisewu kana motor, kana motor. Cisewu dong sabar jam, 3 jam, 4 jam paling lila oge. Heeh. Kana motor di Bakung. Rumah teh bade palih ditu mangga, bade palih dieu mangga. Calik bilih bade di luhur. Apa rumah makan di Bakung? Tapal Bakung di mana? Bungbulang. Di Bungbulang. Set didinya motor teh eureun. Mah, nasi eureun di dieu. Itu ka cenah hayang kacai heula rek ngilu. Heuh urang hayang kacai. Asup ka jero rumah makan. Jol nyokot piring gitu we. Kana ayam goreng. Ayam kacai enteh merenya seperti teh. Aing teh culak cileuk. Tepuguh heuh. Tope aing geus makan piring. Nah ieu mah perjalanan atuh bos ngan eta urang teh heuh bedas-bedasna jurig di bawah etanya. Jurig ieu mah ku bedas-bedas arek nyalahkeun jurig we bae cek jurig nyalahkeun aing da. Nyaw aing mah dicangcang cenah. Itu ka dieu kuat mah berjam-jam aing eta karek sabar jam nepi ka Bungbulang ya aing jol nyokot piring kot hanyakal nepi ka imah teh. Bukan nama. Heeh. Aing mah kate ku hanyakal aya kuku Bima ditenyo we sakalian nepi ka imah teh aing teh. Aduh, ya dalam di radio bisa nyian iya nya bisa nyian polling. Naon baheula cerita lucu nu menyebabkan batal gitu puasa mana eta aing mah eta aing mah mana pernah mana merasa umur segede kitu pernah menyebabkan kebatalan puasa naon ta maneh aya urang oge naon tapi nyata teh nya balik deui urang mah geus beuki gede makan geus jarang lah nanya produser naon nu menyebabkan batal puasa selama 1 bulan. Tinggal leci kabur batal puasa selama 1 bulan. Terus urang mah geus maju ka gede mah sebenarnya geus lain nyata lain ria nya imah maksudna tapi da sapangan urang geus jarang pisan lah batal teh karena hal-hal sepele gitu nya kecuali model perjalanan jauh mudik gitu. Eta ge tah mudik oge urang mah. Atau gering misalkan sia kitu nya. Lamun naik onta maneh mudikna ka karek. Tah, tapi keur leutik mah ngaranna keur leutik. Keur leutik ya manu nyebabkeun maneh jadi batal urang puasa. Pernah ka lemur baturan mah teh boga dulur. Tah lemurna teh ti lemur urang teh turun ka handap teh. Jauh. Turun jauh ngaranna teh Cigintung. Bener-bener jauh pisan turun. Karasa urang kabayang balikna kumaha. Heeh. Pul nanya ini kan pul nuruk tuh balikeun pul nanya dan benar-benar jauh imah. Gitu kan. Di tengah jalan teh urang teh udah hausnya. Kumaha haus. Diceri aing kok rancung ge sadaadan eta teh. Acan haus. Kedeng deui. Tah eta bari bereskeun carita urang sok nu menyebabkan batal teh. Lempang geus gering geus bari kieu tah. Bukan beuteung dinya geus ek. Di belah katuhu teh aya non sebenarnya teh pacilingan geringan. WC di kampung anu wartel helikopter nah wartel udah je wartel paranti catur cairna teh si cairna teh ti sawah teh geuningan jadi anu herang Allah ngagenclang herang tiis ngagenclang urang teh maksud teh niat teh ereksi beungeut kadinya da kusap teu kuat panas harudang ngoprot kesang barisi banget. Cebus. Tiisna eta cai anyep adem seger. Bari kakemu cek urang teh. Allah. Kana segar. Tah, terakhir mah kakemu teh bari rada ditelak seeutik urang teh. Batal we langsung cek urang teh Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhaman rahimin. Alhamdulillah ya Allah karena rezeki dinten ayeuna tuh nya Kawan Jaya Balad Jaya tuh alhamdulillah buka tos adan tos alabat kana ada waktu adan waktu maghrib mangga pinten wilujeng buka puasa live di Instagram tos adannya ieu nya wilujeng buka puasa kasadayana jangan berbuka oge anu aya di area Sate Panur Kopi Jaya oge wilujeng berbuka puasa kasadayana aduh ieu bari menikmati ngadoa hayang cai jeruk teh biji bismillahirrahmanirrahim iya aya
Pemain Paspurius ya teh nya. Si Dum, oh bener. Hujan ya. Oh langsung turun hujan. Oh langsung turun. Aduh, iya kelapa muda. Kelapa muda tuh, oh tamplok atuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek Gusti, ku segerna ieu mah. Ditinggali mah da jiga kalapa atunya cik urang cobaan. Ku segerna Gusti. Agung alhamdulillah. Apa dulu dong? YouTube. Hah? Ayo orang tadi ngasih wilujeng sumbing sapruk Sunda podcast. Bisi acan, bisi poho. Ya bala capruk ya. Bala capruk, oke. Bisi tapi aku mamun lalajona ieu tengah poe ereng-erengan kurang sebutkeun selamat berbuka sok. Bala capruk mah sok ngomen dina YouTube aya si Paradila sade. Oh nya. Paradila mah teu boleh teu absen. Kumaha sih? Teu boleh absen. Bunda sesal. Ieu tah ka bala capruk poinnya. Nah, ieu. Anu tadi si anu di doaan buduk maneh. Nu di doaan buduk urang eta mah. Saya teh merhatikeun euy. Sadeu Ka bala capruk anu nanti ngagaduhan cerita-cerita lucu. Entah itu masa kecil seputar bulan puasa tong hilap dicarioskeun di komen gitu. Teh urang bacakeun nya masih aya sabulan live di dieu teh. Tah eta da mingon payun oge pan nyambung deui. Nya. Tuh, wilujeng sumping ka Kawan Jaya anu nembe sarumping di area Sate Panur Capruk Suna, area Sate Panur Kopi Jaya. Rada telat pengen supingna macet apa di jalan kepegat laku macet. Iya bala-balana luar biasanya sabala. Tapi macet oge upami tos reservasi mah aman. Aman. Langsung dapat tempat pan. Matak utamakeun reservasi, ngarah langsung telat oge calik langsung tuang gitu. Laras Kang Dum. Kang Dum pada diwawancara ieu perkawis Paspurius 8 itu 10. 10-nya. Dum sarukan ieu mah. Ai sugan teh Dum Paspurius ieu mah. Buah-buah lain Paspurius. Naon? Jadu Anjir. Eta nu alien geuning. Jada. Lah eta mah. Jada. Nah, ieu mikrofon ngahalangan euy. karena aku Closing aya Instagram masih live. Atuh nuhun ka sadayana nu parantos nonton live Instagramna Kopi Jaya. Oge atuh nuhun ka bala capruk anu balalos manco. Terus nonton teras YouTube Gemar Universe aya ulah hilap ditonton oge sebagai podcast. Sabar minggu tengah upload. Dua. Nuju sibuk apaan ieu teh? Biasa sasi sauma kegiatan pada lahiran. Di jalan baju. Nah, gitu. Benerkeun preon. Senin beresna isuk. Senin deui beresna teh. Kayak bisa syuting geus beres preon mah. Sugan teh geus buka teh bakal bener we ngobrol lebih parah aja. Gitu pokoknya mah. Atuh nuhun ka sadayana. Tong hilap di subscribe channel Gemar Universe-na di follow oge akun Kopi Jaya Sate Panur terus Gemar Universe oge. Terus tong hilap mun aya iklan ulah di skip. Terus kirim super thanks kabeh merek menta aing mah. Pokoknya eta TikTok Capruk Sunda Podcast di follow oge. Tong hilap oge kirim THR, hampers. Saya lah pokoknya mah. Rek ulang tahun 1 tahun umat kirim goes ya. Sareng token listrik. Gitu we. Wilujeng tepang di Capruk Sunda salajeng Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Iya pisangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.